Kalau begini mah istilahnya kita bisa pingsan ini. Tong pingsan-pingsan sabar atuh. Oh, bahaya. Mari lah datang ka dieu. Mau ngebohong dia. Janji atuh. Sama gua. Pak, ada telepon ya? Oke, saya di sini. Ditunggu atuh di dieu, nah di lapisan atuh nya. Iya. Sok di dieu geus nungguan ye. Sok ka dieu buru nya. Udah transaksinya. Udah, aya. Apa? Si bos bawa cewek juga nih. Yang penting barangnya. Sikat. Orangnya sikat aja. Sesuai kesepakatan transaksi di sini, saya membawa 10M. Jangan takut. Gimana? Cocok. Itu juga ngerti kau. Itu yang gua harapkan. Oke. Saya udah janji. Gimana? Baik. Baik. Ini ya sangat luar biasa isinya. Tidak dirubah, ya? Ngerti juga loh. Oh, bagus. Makasih ya. Baik. Tapi jangan lupa ya. Biasa. Ya. Hei. Gimana barangnya nih? Uang sudah keluar. Hei. Tenang aja, barang mah ada besok. Gimana kawan? Sini. Sini. Sikat aja. Oh. Gak bisa ada uang ada barang. Hei. Pak. Kamu sudah janji dari kemarin ya. Tapi sabar orang ini ngali termak ieu mah. Dah, sini pegang. Oh, akan kucoba. Hah? Ya. Pak. Waktu habis. Wah, bener-bener, Bah. Gua gibam aja itu orang. Kurang ajar. Oke. Bah, kurang ajar tuh. Gua gibam aja sekalian. Sangat kegerbekan jojorowokan teh. Aduh, naon deui cenah ya teh. Bah, udang berang ya teh. Naya naon ya teh berang-berang kieu make jeung kekeuruhan kieu ngareurewas we pamajikan geuning. Heh, udang ya teh berang tengah poe kieu engko ngagoler deui ieu mah. Sok udang apa? Ieu udang. Geus berang ya teh wayah kieu engko da ngagoler deui. Sok tak kitu dieu. Cuk saha geus berang. Lain atas di mana atuh ai pamajikan mah di imah rariweuh kukumba sagala rupa. Baceo awewe mah kumaha lalaki we. Nyahol jadi miliarder. Miliarder teh naon atuh miliarder? Miliarder teh loba duit. Loba duit mana lamun nyebut Pamajikan geulis. lamun nyebut loba duit mah ya ngiriman ya mah kebetulan ka pamajikan teh. Dengekeun amu, Lain mah resiko teh. Dengekeun amu. Abah teh ngimpi. Nu saalus-alusna eta ngimpi teh. Naon geulis nya memang kitu kuring teh geulis baheula teh matak dikawin ge yeuh meureun baheula teh kuring teh geulis ayeuna geus rami jutso teh baheula mah meuli benteng kuring teh ka basa Eni Beatrix nya ho Eni Beatrix di mana we sok teh baheula ayeuna mah geus lain deui jauh jeung nu dina impian amu kena impian mah ngencring alah eta
Abah teh gagah make jas, make kacamata, turun tina mobil, duit loba. Ngan hanjakalmu. Aya penjahat ditipu tak apa teh. Matak tadi teh gegerbag eta. Abah teh diteungel. Wah, udah tidak dilawan gitu tadi teh. Lain kuna naon. Undam bae nu geulis. Awas teh apal wae geuning salingkuh we pagawean teh ongko ti pamajikan teh. Mata ke ye, ayeuna mah geus zaman eueuh hees beurang. Wayah kieu mah sawajibna nu jadi salaki mah usaha keur nganapkahan pamajikannya ho. Dasar awewe nu pisan omongna. Salaki ka kekarahuda ngimpi nu alus. Geus tong lu bating omong ayeuna mu. Pangieunkeun kopi, pangneangankeun rokok, keun kerek usaha meh semangat. Rokok meuli rokok ti mana? Memangna meuli rokona ku kararas. Kudu dibeli aya rokok teh kudu duit kudu aya usaha mata oge jadi jelema teh. Lainnya mah meuli naon bari jeung tadi nafkahan tadi bere duitna. Aya itu aya sagelaseun mah erek. Geus atuh nu aya we ambu ngan rokok mah kieu wae. Boga jam sakieu alusna teh. Geus tukeurkeun ka rokok ka ditu jig. Ieu hayang udud meuni oleh ka Samsu. Ieu keur ame ngarah giak kitu amu. Ai salaki kudu usaha mah. Salaki keur capek hate teh hese usaha piragene nyuh kopi sakitu meuni geus loba simpang siureuna loba nyician cai wanita na teh hayuhnya kudu di kaulaan bae da anger ai hirup mah jeung awewe di imah ini tah mah ka pamajikan meuni teu eureun namun ka pangabutuh teh datang ti mana cai bari jeung teh mere resikona deui kumaha ieu teh nya dasar anu jadi salaki teh gan beuki namun teh ingatkeun kewajiban mah da heueuh geus teu hayang tapi ada kumaha da ngaranna ge urang teh hatarian ku tali perkawinan zaman baheula gitu warungna ge narutup dan buka saware tah ieu bah tah ieu bah dina sing udud tah nu ieu bising ieu da eueuh rokona ge kana aya sakitu-kituna deui jeung naon pakir pikeun deui ka ditu diambungkeun atuh nah meuni ruas kuring tah ieu bos mah nu kaimpikeun tadi nu ieu bos mah aya kasalaki teh hebat kamu istri abah moal bisa dipisahkeun cinta abah cinta amu amu abah rek usaha ayeuna ye bari jong ambu yang tercinta ayeuna nyarita kitu sote dieu mah ye waktu keur gundam meuni geus poho kan di imah teh keun bae cayo gedangeuna abah nya tos di mana meuni jiga nu haus nya ti pide kadar ge sare ti beurang ayeuna aya meuni jiga nu heueuh wae pokona mah dasar amu abong ti luhur ti hanap bibirna dua teu kaoprek ye abah keun heula lain gagalendang nya ngageuingkeun adatna atuh kan jadi salaki mah nah meuni ka bina-bina teuing asana teh mani mere cai sakieu ge gelenang pusing asa teh imah teh geus teu kaurekrot abah naon atuh abah di abah deui teu kaurekrot nginum teh oh nya sok atuh bae nginum mah nginum diganggu nya nginum atuh kadinya halares oh jika ditu can kukumbah nanaon nya teh di dapur mah nya geus teh kuat teh ka sekarang geus tong giginya jualan naon deui atuh ayeuna teh da urang mah sakola teu tamat pangabisa geus kaukur ayeuna mah harares jualan naon atuh ayeuna mu benar apa lain mah kawasna ieu kudu jualan banrek sabab cuaca teh geus kieu pasti nu haneut-haneut malah
Bandrek saya na duit. Bandrek saya na duit. Bandrek saya na duit. Neng bade neng. Alim seneng. Diis diri poe ieu teh. Diis diri. Bandrek saya na duit. Bandrek saya na duit. Bandrek saya na duit. Bandrek saya na duit. Aya naon, Jang? Erek bandrek, Jang. Lain erek nanya mah ngena jam sabaraha. Hanas eureun capek-capek ge kalau olok rem ieu teh. Eueuyan deui Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luarnya? Apa? Ini karena rusut gitu geuning eta banget. Pusing karena otak. Alah, abu usaha teh isuk jedur PKK teu enak tidak datang modal pusing karena otak nana ge beuteung nepi ka kemplong. Bororah bisa jajan, bororah bisa nginum. Modal ge teu datang. Sabar atuh Abah, da aya usaha mah kadang-kadang aya untung, aya rugi urang teh nya. Kadang urang teh misalna ayeuna poe alus, poe isukan mah goreng milik teh atuh kumaha lamun ayeuna mah urang da meureun batur oge sarua ngaran-ngaran usaha perlu diikhtiaran ku urang. Sugan aya nu bisa atuh kasaha wae Abah. Heueuh kapan ieu ge geus sabar amu sabar kumaha mending geus ararateul kieu pusing yang benar usaha cik kudu kumaha atuh amu neangan solusina sugan tatanya ka tetangga kudu kumaha kitu hayang pai usaha. Hanya Abah teh apan urang teh geus pupuh mah ikhtiar gitunya sugan aya bong-bolong ti saha wae kitu Bah. Sugan bisa urang kasaha boh ka babaturan kasaha we atuh adatna eta tanya mah. Oh heueuh amu. Saya urang tanyakeun ka Bah Jamrong. Tuh nu di ditu di Gunung Luhur. Sugan eta meureun kitu nyambuknya. Satuju kira-kira si amu. Satuju pisan Abah. Amu mah ngiringan bae sakumaha pibeneranana wae pokona namanya penting mah hasil urang usaha teh. Benar amu. Rek ayeuna keneh ka si Bah Jamrong teh nya. Dadah amu. Peace bye. Selamat. Pak. Aya maksud naon dongkap ka Abah teh ka dieu? Aduh, Abah ieu teh. Nganggur geus salilila Abah. Tah ayeuna kuring teh ka dieu teh. Rek usaha. Tah sugan ku Abah dibere petunjuk usaha teh kanu naon. Atuh ku Abah erek dibahanan jeung ek dipangjampekeun. Nya, mudah-mudahan sing tiasa hasil usahana. Sing sang poek awi bitung awi tali, cicing dina poek nangkep irung bau tali. Sumuhun kudusun asihan siruncang kundang di bawah lempang, dikandung di bawah nangtung dina seurung malik kana senuhai. Mudah-mudahan sing diijabah tapi ieu dibahanan ku Abah nyaeta kanggo piwaraga deunana meh payu. Wah. Tah ayeuna panggihan deui ku dewek nyaeta Bah Duyut Takokak. Deukeut tangkal Kiara. Jigera susua ka ditu ka Buyut Takokak. Mbeh lebih berhasil. Ya atuh mohon Abah abdi bade angkat ayeuna nya. Jing Sesuai mudah-mudahannya sing hasil anu dimaksud Abahnya. Mangga milujeng angkat. Duhur geus asalek plok leumpang geus hampir 5 kilo. Di mana atuh Bah Takokak teh? Wah itu ya.
jika nama itu jika nama dina tangkal nu ieu. Aduh capek euy. Alah jika nama ieu ya aduh naik akar tete akar muntang akar oh benar Pak. Hah nuhun Pak harus ditepikeun ka dieu dah. Ieu teh liburan panas poe hayang nginum beuteung lapar. Jol atuh aya rezeki ka dieu nu nyamperkeun. Ing nu geus teu kuat ngarebek rasaan teh. Mbah tellers aya di dieu. Hah? Siga sora aya jelema. Jelema kitu nu rek nunda teu pararuguh di dieu. Cingek diintip ku urang. Heureyan. Itu aya jelema nu teu pararuguh ieu mah ya. Wae diintip. Mbah, waler atuh Mbah, yang geus nepi ka dieu meuni capek Mbah. Mbah, waler atuh Mbah. Di mana Mbah teh? Luhur tadi handap. Aing aya di dieu ye. Erek naon maneh ngagorowan aing? Alhamdulillah. Nuhun si Mbah teh geuning aya di dieu Mbah. Aduh. Aya maksud naon maneh datang ka aing, hah? Aduh, Mbah, ieu teh kieu Mbah maksudna kuring teh. Ieu teh usah teh dagang teh teu payu-payu. Ngan aya petunjuk ieu teh Mbah. Nyata ti Abah Jamrong, bari mahanan ieu duduk kuy jeung solempang. Cenah kudu dibawa ka Mbah ka dieu. Benar ieu teh Mbah. Bener maneh hayang datang ka dieu, tapi aya syaratna. Naon Mbah syaratna teh naon? Ku aing dikabulkeun pamaksudan maneh asal aya syaratna aing hayang nginum eta tadi eueuh nu mere hayang cik kopi jeung udud garpit. Tah Mbah cik kopi heula. Mangga Mbah cik kopina haneut keneh. Kuring oge bari rek istirahat. Syukur maneh mere cik kopi. Ku aing rek diinum. Nya Mbah teh aya euy. Aduh cik kopi na ge beak. Ayeuna hayang naon deui Mbah? Selain cik kopi. Aing hayang rokok garpit. Kebenaran sok tah Mbah geus meunang manjengetkeun. Mbah bager Mbah. Syukur maneh. Mbah. Aduh Syukur maneh mere ka aing garpit. hasil kieu mah euy. Aduh aing mah hasil Mbah bager Mbah. Mbah. Bager pisan. Rokok sabatan. Hayang keneh rokokna ge. Kopi ieu nya rokok keneh. Aing mah embung sabatang. Hayang soteh sabungkus. Aduh kebenaran Abah seueur keneh masih keneh sabungkus sok Abah. Nu penting mah Abah bereskeun kuring. Abah sok demi Abah. Syukur maneh ku aing ditarimakeun ye rokok sabungkus. Mbah sabungkus kebenaran Mbah ya keneh. Sok Mbah nyangakeun asal kacumponan kahayang kuring Mbah. Tah. Goblok geuning sia teh. TikTok aing. Aing teh makeun ieu di dieu. Aing mah duit beak awak sakit baca pelempang rokok beak balik aing mah geus teu percayakan kararieu lah hatiku deui bohong mah Jamrong teh nuduh teh geus kuring mah ieu mah rek sadar moal pikiran deui. Bandrek sayana duit Bandrek sayana duit. Cinta bukan hanya di mata,
Cinta hadir di dalam jiwa. Bandrek. Oh, boleh. Iya, Bandrek. Iya. Oke, siap. Bos, bikin sabaraha, Bos? Dua aja, dua. Rek dua. Nu amis. Ya, bandrek biasa. atau sudah hek? Bandrek lah. Bandrek. Nggak mau duit? Wah, nggak apa-apa. Udah, bagaimana gua aja deh. Oh gitu. Tenang aja. Ya, bandrek. Saya na duit bandrek neng akang. Bandrek saya na duit. Alah. Bandrek saya na duit. Bos, enak ya mah bandrek nya. Asli ya mah. Enak enggak ini? Oh, jelas. Ulah ragu ieu nya. Tak benar. Geus biar deui. Main ya. Punten mah artosna ya abdi bade angkat hujan ya teh. Saya na duit lain. Iya, sakieu. Iya. Ya. Pira aku sakit pisan. Naon? Ini bajai gue, ha? Tos cekap sakieu ge ya bade angkat rusuh, geus. Bandrek. Bet. Kumaha? Emot kan sisindiran Sisi sindiran naon, Kang? jalan-jalan ke Padarek. Terus? Nya ke Padarek meuli gobet. Terus? Hayang ting minum bandrek. Bandrek. Bandrek papobet. Cakep. Aduh, cakep. Mangga tuh Kang pada ngalit bandrek. Sok raosan enak. Wah, mantep Kang. Sabaraha Kang Bet? Saayana duit. Yo, Kang Bet. Aya nage urang mah Kang Bet. 100.000. Peraturanana ge, bos, saayana duit saya mah. Sok. Aya duit. Saayana duit. Kowe bakal 100. Wah. Luar biasa. Saayana duit undang-undangna. Nu tadi mah sakieu. Ayeuna sakieu. Hebat. Ya. Hebat. Wah, benar sih, Pak. Aduh. Cocok. Bandrek, saya na duit. Bandrek. Alah, sadaya nu ngagorowan euy. Bandrek. Alah, saha ieu teh nya? Nu ngagorowan teh jelema teh naon ieu teh, Pak? Weh, maneh geuning. Sirup. Wes ya, ngaheureyan. Sadaya kaundang ibu. Bapak geningan. Rusing segala beak. Nepi ka kieu. Nasib. Ya Allah, Gusti ampun Abah, nanaonan teh? Merijeng sendal sisirangan dari baju di udaran. Mani ampun kieu Abu. Segala ruksak, awak nyareri. Beak sakabeh pakaian duit eueuh, dagangan eueuh, Abu. Nasib kuring Abu. Sabar tuh Abah, kemarin geus laris kurang. Abu. Ulang. Abu ya punya. Abah, ampun Abah.
geuning eta banget. Cinta hanya bukan ingatan. Oh, ku aing dikabulkeun hayang naon? Aing mah duit beak awak nu.